Baju na yun ay. Kung ayaw supportkan baju na yun. Antap anjing balik siya nabubulutun ta. Ya wae, yang mau segala. Ayo. Rasanya. Ayo sih harus aja ya aku ayo wayan kau di bawah. Lumayan. Kek. Belanjaan ke mana? Iya, gini. Aing mana ke mana tinggalkan ngumpul. Belanjaan aing, aduh, aing mah. Kumaha atuh nya? Aing mah. Ngomong aing teh belanja aing, di mananya? Aing mah. Duh, ya teh butuh embe tapi lain apa naonnya? Nah, iya, embe teh ya. Tinggal yang naon kok. Aing butuh jeung eka embe. Tapi tuh atau lah geus balik kitu nya. Belanjaan aing ke mana? Ya emang gua. Aing tanyakeun. Gua nanya teh. Bang. Aduh, aing kacau. Belanjaan aing belanjaan naon tas di mana kitu ente? Belanjaan naon? Aing geus di pasar ka belanja ku indung aing. Udah motor ka. Nempot teh? Aing teh nyaho. Lah, Mang Iwan di dieu mah nya teh nempot. Ji. Nah, aing mah keur ngadogan ieu nah. Kudu ka aing. Keresek, dua. Yang karusah loba pokoknya mah aing mah. Wayahna aing mah yeuh. Di mana disebutkeun euy? Apa lah aing mah ngadang belanja lah pada di dieu mah nya usaha deui ya tuh. Heeh, aing emang di dieu tapi aing mah teu mau. Lah mun disebutkeun meureun. Nah, jarang nu rasa. Nah, di mana tuh nya? Nya naho aing. Tuh lumayan euy aing. Hasil kemana-mana. Hasil lah. Mau ada juga parasnya jeung Iwan euy. Mana motor saya ge? Aing nah, mesti ada si Ujama lah, gitu. Bang, wayah naik mah gantian. Dan tadi amang dia naik ke sana. Urang ada dua tuh. Memang aing di dieu tadi oge tapi. Nah, sama gantian aing mah. Ayo daek urang dilaporkeun tuh ka ditu ka pasar. Memang aing muka bangsat itu. Lah, da kadempo, deket jeung motor urang. Oh, jadi gara-gara deket gitu. Heeh, buat ieu lah aing mau nyarekan aing ieu. Ya aing. Gantian. Baiklah aing mah jangan teu oge. Lah geuy meureun gantian. Aing mah buang sial ieu mah. Oh, aing ge menang deui aing kok begitu ge. Wah, jangan teh udah putra-pusun aing ra. Angger kana rugi aing. Mau jadi daging ieu kege lah. Nuhun ya. Nuhun. Aing kudu ya apes. Eta barang urang eta. Dang urang teh butuh kumaha teh nya ieu? Ang butuh kumaha ya barang urang. Kurang mah amang teh meser wae ka pasar ka panu urang amang mah. Yang kitu limang nya, teh awon mang kitu nanti nya. Punten nya. Yang sakali-kali yang kitu deui nya. Awon. Aing kumaha nya euy. Belanjaan teh emang heueuh beunang kat panggih. Teh aing geus ngadulu ka Mang Iwan euy itu dosa moal nya. Kayak gitu dari duit 200.000 teh gantian. Aing kumaha nya bikeun deui kitu. Tapi ya hasil ayo jawab gitu lumayan aing jadi double aya di jang belanja anjay bos ieu di kampung mah hayang ngojay teh bos kanu ieu menang pisan euy padahal bos geusnya heula teu manggih hayang ngojay mode kos kieu jadi kerbudak euy wayahna we nya jauh-jauh teh Purwakarta ini ka dieu teh dibawa kanu kieu bos nya ku urang bumuk hayang nu ka tempat kos kieu jadi inget keleutik hayang ngojay bisa ngojay bisa niis ngaran aja ayo diburu yuk ayo aku banyak kerja mah bukan Luna. Wah, bukan lah tuh. Sok. Aja lah. Kumpul manggi. Heeh. Kita hadu ya tuh. Ini ka dieu, Bos. Heeh. Kau tali meureunaan ka dieu teh ulin teh. Ayo ngojek lah nya. Oh, sok, Bos. Heeh, sok. Sok anu ngojek, Bos. Tungguan dik. Oh. Wah, diisnya Bos saya nanya.
Ah, goblok jelema, aing keur nguseup di Arojayan. Aing gawean sia. Dik, kamu balikan sampo, jeung sabun, kalian rek mandi. Oh bos, naon wae, sampo, sabun, air rokok kopi mau bos. Sekalian yang kopi rokokna dik. Bos, dewa sekedangnya, keluar rumah. Lah, jangan napisan euy. Bajuna yuk, euy. Ah, ku aing suputkeun bajuna yuk. Antep anjing balik cenah bubulutun tah. Antep balik cenah bubulutun. Sini ke asal lah. Ah, balik di masjid ah. Udah ya. Alah, baju aing ka mana? Sini ka mana deh geula teuing. Aduh. Anjir, bahaya euy. Dek! Sedek! Sedek! Baju Allah! Sedek! Sedek! Ayo gerokan euy. Bos! Aya naon bos? Baju aing leungit, mane mah dalil-dalil teuing meuli rokona. Ya kumaha urang balik? Bos, anu nyokot. Gier bos, bawa kenunungan di dieu nya bos. Baju disumputkeun. Kumaha atuh balik? Kumaha tuh ya urang balik? Aing baju eueuh makaning jauh balik urang ka Purwakarta. Dik, pakai baju mana heula lah? Gua tuh bos, pakai baju urang da bawa mahi, awak lagi urang malotik, obok sana gede. Kana bos? Ha, saya punya Edi bos. Maksudnya Edi saha dik? Rek nginjemkeun baju maksudnya? Aing bos, teu bos gedong. Ai si Sidik kumaha kalah ngalah daun cau. Bos, ajak bos, dia kembali. Sugan edan aing sita make daun cau. Aing kumaha makena? Ah, najis aing make daun cau mah ngerakeun. Tinggalkeun ku batur jauh-jauh ti Purwakarta make daun cau leuleumpangan. Dia puru arek moal. Gawat, bos tunan bos. Nolong. Tuh, naon? Tuh. Dik, aing buru Iya, bos. Kuat dia teh daun cau ge bae. Kapan bos? Aing kieu mah alus ya bos. Ha, alus euy. Alus. Di Purwakarta make nu kieu alus bos euy. Sugan edan aing make daun cau. Peda we aing sieun daripada dihakan bayawat. Tahu bayawak teh naon bos? Tuh, tadi umpan sekarang. Siun tutung. Dik, aing kumaha yeuh? Dik, aduh.